Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Regina Nur Apni janten narapan. Tepangkeun nami abdi Jarisa Adila janten CNI. Tepangkeun nami abdi Jaharatianti janten Cisiti. Tepangkeun nami abdi Rina Nuraini janten Cemamar. Tepangkeun nami abdi Khairul Ulum janten Rohmat. Tepangkeun nami abdi Rizki janten Pak RT. Di hiji kampung aya 3 ece-ece anu kacida rempongna. Namina nyaeta Cemamar, Cisiti, jeung Ceeni. Hiji mangsa, imah Cemamar teh kamalingan. Tuluy waktu di warung Mang Rohman manehna riweuh mere nyaho ka ece-ece nu lain. Kuat aya naon? Tadi balik ka imah abdi. Hah, galing lain aku eueuh galing teh. Maling jeung maling lain galing. Beli kade atuh bisi katincang. Aku mah anjeun. Naon dadanguan teh ucing katabrak. Ieu deui nu hiji batu mah maling Mang Rohman lain kucing. Ah, maling. Mana malingna mana? Alhamdulillah euceureuh oge ningan. Ai Cemamar opo ucing tadi teh. Astagfirullah. Rupana mah ieu we dangkeun gerak cempil. Tadi umi teh aya maling ka umi abdi. Wah, nu bener Cemamar. Asli Cisiti. Teu lila datang Ceeni, nyamperkeun bari ngabenerkeun samping. Aya naon ieu teh meni asana riweuh. Aya maling. Kela. Naon? Aya maling. Naon nu dipaukna? Iraha malingna. Heula atuh ceun nanyana lalaunan ka hartos. Oke atuh sok. Nama di mana malingna? Sok jelaskeun cik Jendre. Kan kieu we kamari abdi teh kan meuli sendal ti warung Mang Rohman. Tah itu tadi teh isuk kamari teh dipake sendal nanti dipake pangawasan hari. Isuk tadi si sendal teh kan aneh. Ieu we ayeuna mah urang laporkeun we ka Pak RT. Hayu. Ceeni jeung Mang Rohman tuluy indit ka imah Pak RT. Maranehna ngalaporkeun kumaha caritana. Assalamualaikum. RT. Salam, tinggal buat. Taruhnya teh atuh. Bener Pak RT watir deh. Ih, Cisiti mah watir-watir teuing. Atuh Pak RT kumaha sakan urang bisa newak eta maling? Tah ieu mah urang teangan solusina. Maranehna tuluy mikir neangan solusi. Teu kungsi lila. Aha, naon kumaha? Teuing. Sugan teh aya solusina. Gawe atuh kumaha urang masang perangkap. Maksud Pan kieu engke puting teh Cemamar nyiapkeun barang nu alus ke malingna datang urang tewak bebarengan. tah bener berarti engke penting urang ngumpul di imahna Cemamar. Hayu we asalkeun ayakeun kue jeung susu dan kawan coklat. Setelah ari kue mah apanan orang kaya tempo atuh orang kaya mah kacamata ge di luhur pan jiga bule. Sombong. Tapi punten ece-ece abdi mah moal tiasa ngabantosan yang malingna kumargi abdi aya rapat kantor desa. Tahu pamit tos kengeng cenah bae ka dieu. Siap. Ece-ece rempong sareng Mang Rohman teh tuluy barali ka imahna masing-masing. Cemamar oge buru-buru nyiapkeun barang jang mancing si maling eta. Wanci peuting, ece-ece rempong tos siap angkat ka imahna Cemamar. Ti jam 8 peuting, maranehna tos kumpul bari ngarumpi. Tos 4 jam maranehna nungguan maling, ece-ece rempong geus baroseuneun. Sayang kacai. Cisiti ajarnya kacai. Ieu mah nudutan. We kiware yang kacai. Hayu geuwat. Bobo eta malingna. Cek tinggal itu sahanya. Tukang gali aya oge. Lain anu ngagali. Itu jelema. Ieu urang garoan Cemamar. Cisiti jeung Ceeni henteu jadi kacaina. Maranehna tuluy ngageroan Cemamar lalaunan. Hai Cek, itu aya jelema di tukang ieu tingali. Kana sangkana teh malingna. Ieu atuh lain mah urang tewak tapi lalaunan. Hayu hayu. Ece-ece rempong tuluy nyamperkeun jelema anu aya di tukangeun imah lalaunan. Ari pek teh bener, jelema eta teh keur kurah-kore jeung luak liuk neangan barang jang dipaok. Mana cenah mobilnya anu kamari teh nya. Ayo maling dek nawan-nawan deui di dieu. Naon
Alma itu malah cari gede, sebenarnya dulu jadi kemari. Nah, atuh neangan cek-cek wae kiwarin teh tadi pada Isa. Apanan? Ah, apanan. Ayo orang bawa ke Pak RT. Ayo. Cucu rempong tuluy mawa eta maling ka imahna Pak RT. Assalamualaikum punten. Assalamualaikum Pak RT, ya maling tes beunang. Waalaikumsalam. Iya malingna teh. Coba buka kuplukna saha malingna. Wanci kuplukna dibuka. Maling teh padahal mah Mang Rohman. Isukna Mang Rohman teh ditilik jeung dibere sababaraha patanyaan. Hasilna teu aya pisan bukti anu nunjukkeun yen Mang Rohman teh anu geus maok barang-barangna ceumamar. Teu kahaja, Ceu Siti ningali sendal anu dipake ku Mang Rohman. Jika sinama cemamarnya eta teh. Heeh bener. Lain nih mana gue si pasar. Mana? Heueuh nah sarua. Bener sarua nomor sabaraha ya cirina aya naonan. Nomor 8,5 diharapna aya huruf M dicirian ku peso. Ka Mang Rohman. Tuluy, sendal anu dipake ku Mang Rohman dibuka jeung ditingali ku ceumamar. Lain deh mau abi. Heeh bener sarua. Nomor 8,5 aya huruf M dicirian ku peso tuh tinggali. Subhan teh Mang Rohman teh kitu.